Aduh, teh kenaon teh? Biasa we, geus beres marah sih. Laukna loba teh duh, ining. Oh, gagalnya. Moal ya teh duh di duiteun teh aya we si RT mah duh. Aya teh, kegiatan naon ieu teh aduh. Sia aya kegiatan. Wah aing dibere tatarucingan sia. Terus pangajawabkeun lamun sia bisa ngajawab, aing dibere kadangan ieu balanya bio bos kecil pamere ka aing nyuguhan. Nya. Tak kieu tatarucingan anak Sang Cinghol lawan sia ayo. Sang Cinghol. Tok beka bisa. Wah aing dibere kadangan. Ucing taina nongol. Boleh takut sia. Pan aya bosa. Terbuka we. Ayo sia. Bandung teh RT mah aik mereka hak kanan, itu dulu tatar ucing. Dasar RT geblok. Tuh iya. Moga lencah ya. Lumayan ya jang dengan sangu. Teh kenaon teh? Aduh. Biasa dis. Iya dos biasa nangan dengan sangu. Dengan sangu naon ngaranna li teh? Tah. Kang nyolin. Naon ya teh? Iya teh lencah monyet. Iya teh lencah monyet. Si RT naon? Kok lutus ka aing? Oh my god. Pan nanya. Iya teh ngaranna lencah monyet. Ai RT naon? Bahasa teh? Pada bahasa teh? Sia mah heuras. Pan saya nyaholin ieu teh naon? Ieu teh ngaranna teh lencah monyet sia ngarti teh. Ai RT naon make poporong ka urang atuh? Siapa beneran deh. Kita naon goblok sia mah. Dibajaan teh heuras. Ting. Mau dirasa si RT teh. Aing dikeburkeun dasar RT goblok. Ting. Heuras. Jangan teh di saungnya orang tumpuk lah kadi coba. Assalamualaikum, Pak RT. Halo, Dis. Biasanya perlu Pak RT duh. Iya udah gua. Siap Pak RT. Aduh, si RT laukna meni loba gitu. Biasa we, atuh tadi lembur banget. Aduh. Lain teh ieu aduh. Laukna meni loba kieu teh. Di cengcelengan di kampung mah atuh. Benernya tehnya heeh. Sakara daek. Tah bener kitu teh heeh. Lain aya naon di saparuas teh. Kieu teh urang teh ka dieu teh aduh aya maksud maksud alus lah. Urang teh boga paniatan aek nyieun surat NA. Oh, emang sia laku kitu jeung surat NA. Ai si RT sok ngalucankeun dek. Man baheula mah urang teh idaman ibi-ibi teh. Nya bener. Sok teh nyaho wae si RT mah. Nempo. Terus kumaha enak. Jadi kieu teh aduh, ieu mah urang ngarek ngomong lah ke RT nya. Teh ai urang ayeuna bisa teh kawin jeung awewe salemur. Kawin awewe. Teu bisa dis, teu bisa. Ya. Sa RT oge geus ngabadeg awewena geus loba. Komo maneh hayang ngawin awewe salemur, ya lo sugan. Kos kanu bisa maraban teh. Kos ka ditu yo, kos ka dieu. Lieur salemur teh ake lo awewena 100. Lain gitu teh. Awewe salemur. Teu bisa. Sia ngawin awewe salemur mah lieur. Hiji oge geus lieur sateh hiji oge. Kelo kumaha ngawin sia, ngawin salemur. Ieu mah Teh kumaha aing jadi lieur kieu? Masyarakat hayang Aing tanya di sakali di pokona mah ini. Bisa teh teh. teu bisa. Ai si RT kumaha itu dasar RT geblog jadi ngalieur aing kieu jadi pusing kana bulu aing aduh. Di Suparupa laporan warga teh hayang ngawin awewe salemur. Wah edan kebelag sugan sakit jelema teh. Ngawin salemur teh entong ning salemur aku. Aduh. Mana teuing we ngawin salemur mah. Penting ayeuna cos ka ditu. Penting ayeuna cos ka dieu. Saya teh geus loba awalna kudu salemur mah teuing we waktuna. Suparupa aing masyarakat teh. Marab deui aing lah pusing.